Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Awas Katipu ku Iblis. Dumasar serat Efesus pasal 6 ayat 10-17 sareng nas di janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-11 anu unggelna kieu. Sing samakta ku pakarang-pakarang ti Allah malar nagen ngayonan tipu daya iblis. Para mitra, jalmi anu katipu biasana mah jalmi anu nganingalina sapalih tina bebeneran. Dina tongtonan sulap upamana aya gerakan sareng pakakas anu teu katingali ku penonton. Contoh sanesna panipuan investasi. Para investor hookeun ku hasil anu dijanjikeun tanpa terang sistem sagemlengna kumaha artosna dikokola ku aranjeuna. Mangka pikeun ngalawan panipuan urang kedah ngamilik bebekelan kanyaho atanapi kaweruh anu lengkep sareng mitenan naon-naon anu kasaput di balik nu nyampak katawis eta. Jamaah kota Efesus dipeperisangkan ngalawan panipuan iblis. Disaprak baheula iblis ngalawan ka Gusti Allah. Pangna kitu bekel ngalawan iblis teh kedah muasal ti kakuatan Gusti Allah. Panarajang iblis anu paling pikasieun nyaeta macikeuh atanapi manipulasi nu ayana dina emutan sareng manah manusia. Jamaah kedah teras ngamurnikeun nilai-nilai koruptur jahat, naon-naon anu leres nu adil sareng janten wartos nu pikabungaheun kangge dunya kedah dipintonkeun. Pangandika Gusti sanes wae kedah diaos sareng dipahamkeun wungkul, nanging kedah dirumat sareng dilarapkeun ku tindakan-tindakan iman. Tah ieu teh samakta ku pakarang-pakarang ti Gusti Allah nu baris ngayonan tipu daya iblis. Para mitra, poma sing emut yen iblis teh mung saolah-olah ngawasa wungkul. Kawasa sajati mah estu ti Gusti Allah. Sing ngamilik bekal nu leres dina hirup mi iman supados urang teu katipu ku iblis. Celik putih celak herang sareng sing pasrah ka Gusti Allah kangge mi iman pangandikana dugi ka urang tetep tagen ajeg dilebet Injil kasalamatan nu ngahadirkeun bebeneran sareng kaadilan. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu anu meperih abdi sadayana supados samakta ku pakarang ti Gusti dina ngayonan tipu daya iblis. Berkahan abdi sadaya supados pangandika Gusti teh sanes diaos wungkul tapi tiasa dilarapkeun ku tindakan iman dugi ka abdi sadaya tetep tagen ajeg dilebet Injil kasalamatan anu ngahadirkeun bebeneran sareng kaadilan. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Paneda ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan danget ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.